Like, comment, and subscribe. It's subscribe maksudnya boy. Sajati nama hirup kudu rukun sauyuna, jeung dulur kudu akur, jeung batur semawa, silih asuh silih bela dina jalan kahadean. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih bisa bareng Imam. Jurus tunjung sia budak kakak berang dahar domba aing raeng lain mangarit Dah lapar atuh Pak. berang ali tunjung muka budak teh. Astagfirullah. Mana kunaon? Enggeus. Geus ieu mah wangka laukeun geus sok mana mah diuk. Tungguan ya, ruang pabrik. Bijang. Waya nanya kan saya tidak apal meureun kekayaan kieu keluar urang teh. Oh, nah. Tadi si bapak nyuruh naon ka Bijang? Eta tadi di Puwarang Ngarit. Ngarit geus we ku awe nya. Oh, Parahna nah. di mana parah? Itu di Ceket Kandang Domba. Haruna si Ujang. Mahal dari kalau teh. Iya Jang Arif mah. Ulun A Wah, seket keneh ieu mah. menang asa anyar A. Cik nya urang Arif heula nya. Arif heula nya. Ulun Sok A. sing tenang we nya. Ulah diasupkeun kana hate si bapak nya. Sok sing kawareg nya. Siap A. Alhamdulillah lebih amin. Ikut hari joke nih, ayo cerita tadi kan. Alhamdulillah. Sehingga bisa alif. Nah, baik yang dibawa lah. Berat nih. Sahib. Mang Barjo. Mak. Mang bantuan, Mang. Oh, sok. Mak. Iya berat kan. Mang Barjo tadi itu. Naon, Mang? Biasa itu laut. Mang tadi itu, Mang. Tuh, berat, Mang. Mang. Goblok kita budak kakak sare terus tunjung. Terus tunjung budak teh. Oh, Akbar. Head si teh, kagak molor. Babal, lain ngarit si teh. Head si teh. Goblok teh sia teh. Ampun, Pak. Babal teh. Kehead teh sia teh. Bapak, Naonan gitu, teh, naonan. si teh. Ya di aing. Sok si teh sok. Bagus tadi itu ah. Kehead teh. Ari tuh. Tunjung buka. Kolot teh. Buka teh. Tuh karunya. Tuh kana naon jang? Henteu, Yo tadi sini tuh kana naon si bapak tuh kana naon? henteu. Kumaha? Kalau tunggu sok. Ayeuna mah disalin dik. Jan. Nah. Astagfirullah ya, Non. Astagfirullahaladzim. Bapak.
Bapak kunaon bapak? Habis obat Ah, dong. Kunaon jak? Duka Iya, da si abi bapak ka kunaon? ngadepong. Jadi kumaha Tadi kukumaha itu Ah, da bener, Pak. kieu. Pak, Bapak teh boga penyakit rombehan kronis. Ya Allah, wae. oh, mana aya penyakit gitu ya Bapak ye, ulang ngahariwangkeun Pak. Bapak, ieu kumaha, Pak? Pak, Naon Pak? Karenya umatnya. Aya sawah itu nu di lauk hangsir bagi dua we nya. Aduh. Ulang ngomong gitu atuh Pak, ulang ngahariwangkeun Pak ye. Bapak teh sing Langsung panjang ngomong umur gitu, Pak. Pak. Bapak geus sakedeung deui bakal jaya. Aduh. Ulah ngomong gitu Astagfirullahaladzim. atuh Pak, Bapak teh sing panjang umur ye, buruang hirup babarengan Pak. Nuhun, Pak. Si Mama geus teu aya, Pak. 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 Buka tuh, Pak, Pak. aduh Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Bapak. Atuh saya teh geroan mantri, jika itu geroan mantri. Bapak, saya teh rencal kacuri katuh geroan mantri. Ayo domba nu keur diangon asupeunnya. Domba, domba. Aduh. Orang mah bangga jadi orang Sunda euy. Sawah endah kieu. Aduh. Mang. Eta kunaon sawah diduruk? Kumaha mun sawah na kauruan? Eta jeung ngoni kenaon di dinya yang ngoni? Iya mang keur ieu keur menerkeun kenteng nu. Aing mah balocor kieu kenteng saung teh. Kumahanya? Mau bener-bener dah tuh eta bolong. Keun we atuang lakonan heula sugan we bener atuh. Ayo atuh ngiru wae ka Mang ke sawah. Ayo. Mang eta kunaon mang? Hei. Eta kunaon? Mang eta kunaon mang? Mang kunaon atuh lempang teh sing ka hade. Bener lempang teh. Eta na leueur. Tuh sok jadi celap abi. Soal mana kitu mang? Tah sawah nu di ditu. Oh. Ayo ayo. Aduh. Ada ieu mah jalanan leueur. Yo, ayeuna urang teh aya kontes nguseup. Urang teh kudu ngalah cacing. Aya tuh tadi itu lo baca cing. Ayo beladi. Ada itu. Tadi lu kau. Ayo lo baca. Gede ai. Anjing basir ieu. Kak, coy mana ngalah wadahna di itu ah? Oh. Urang ngalah cacing lah ieu. Nah, ieu nu rada badag mah ieu. Mana? Kalah atuh. Ah, anjing. Matuan atuh sia teh lain kalahkan bokeun wae. Ah, atuh. Ayo, goblok teh. Aduh. Goblok pisan. Mun ieu cacingna jadi areueuh deh. Tadi langsung ka dieu euy. Geus lah, yuk. Yang ini di lebak kayak bari ngejay. Iya, aya. Yep, aya nama orang ngejay apa? Yuk. Goblok ieu kudu ngejay.
tuh nu paranti ngojek teh. Ayo tuh ka ditu. Urang inget ke budak ya. Naon kumaha? Baheula urang sok ngajong ka dieu. Tebokeun dah, tebokeun. Ya. Oleh. Anjing. Bantuan atuh goblok cek teh. Kalem tadi ge telat bantuan. Geus mah telat wae anjing. Ayo. Ya, Kalau tor kieu tuh kan. Tah, ieu di dieu paranti ngubahkeun. Mun hayang apa? Paranti ngubahan muning. Dieu. Heuh, bae aku haruna kuy. Bae dieu. Tebokeun urang ya. Yo, jero ieu teh. Anjing jero ieu teh. Jero pisan. Benar, ieu barlok dia goblok teh mah teh ngabantuan tidak. Telat. Oh, saya hiu di dia teh hiu. Manya ya hiu di dieu. Aya lah. Deet kieu yang hiu. Aduh, Sudah ada bersih kan? Yuk. Bersih mau bersih hunkul ya. Nah, iya teh tanah berarti warisan Bapak Amang. Kita 2 bagi 2, Jang Amang jang Raka Amang. Jadi Amang teh bade ngecuk di dieu, tah Jang Oni marsihan jemput di ditu. Anjing. Itu ari aing kenalan euy. Tuh, tuh. Wah, itu mah pindahkeun ciri euy, ciri warisan urang. Nah, dijual. Tuh, ieu masih bener sih beki dua, kudu diberi pelajaran euy. Hai, wae. Ya, anjing kok ngali. Jurig itu tah jurig. Jurig angin. Saya tak jurig mah tadi ngeteh di dieu. Nah, awat jadi ditu. Itu dah tadi lagi di ditu abi ka dia mangan ngagelangan unggul. Anjing gandeng lah goblok. Kemana sih ya? Ya temenang itu dah. Kita tanah aing dipindahkeun. Bayar nih. Bisa anjing lah balik ke lah.